Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak di sareng channel 10 menit murah hukum. Lura ayeuna orang ngabahas hiji patarosan di salah sawios audiens atau di relasi simkuring. Reh anjeuna meser properti atau napi bumi ke hiji pengembang niatna kontan janten teu nyicil ka bank pangawasna kinten-kinten 300 jutaan. Tah, anjeunna masihan panjer tapi DP ageungna 15 juta. Terus di perjalanan transfer deui kinten-kinten 100 jutaan langgung lah. Janten total nanti anu tos dibayarkeun aya kana 125 juta. Tadi perjalanan bumi anu dibangun ku pengembang teh henteu nyukemakeun. Di antawisna teh tembokna rengat. Terus aya pondasi anu kaanggo ku bumi batur. Komplain sabaraha kali tapi henteu ditanggapi, henteu direspon. Seolah-olah dilurjeunkeun gitu tah. Komplain teh henteu sakali dua kali wae tapi sabaraha kali. Antukna ieu ibu teh kudu niat menta deui panjer alias ngebatalkeun jual beulina. Tah, nah si panjer ieu teh tiasa dipulangkeun atau nabi henteu. Nah, ayeuna urang bahas yen jual beuli teh timbul tina kesapukan, tina persetujuan bahasa Indonesia nama. Bahasa Sundana kesapukan. Ari kasapukan teh tiasa tertulis atau tiasa oge lisan. Nemutkeun ahli ilmu hukum. Namun aya syarat dina kasapukan teh nyaeta sakumaha diatur dina pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kahiji syaratna teh nyaeta sapuk di antara maranehna dua pihak atau tapi langkung pikeun ngiketkeun dirina. Eta syarat kahiji. Syarat kaduana gaduh kamampuh atau tapi cakap kanggo ngajalankeun persetujuan atau tapi perikatan. Jadi mampu. Upami anu teu mampu mah diantara anu gangguan mental pasti teu mampu. Katilu aya pokok persoalan anu jadi objek kasapukan. Kaopat anu jadi kasapukan teh lain anu dilarang ku undang-undang. Oge ku agama. Nah, dina perjanjian jual beli properti artinya si pembeli sareng penjual urang sebut we tos ngadamel hiji kasapukan. Nah, kasapukan ieu teh kekuatanna sami sareng undang-undang gitu. Jadi lamun aya salah sahiji anu ngalanggar cidra tina kasapukan tiasa digugat gitu. Tah, terus duanana pembeli sareng penjual cakap janten mampu ngajalankeun kasapukan. Janten si pembelina hartosna gaduh artos, si penjualna propertina gaduh barang nyata bumi. Di perjalanan
si pengembang teh ente ngajalankeun atau tapi ente matak nyugemakeun si pembeli kulantaran tembokna rengat terus aya pondasi anu cenah pembelina disorobot kasorobot ku bumi atur gitu kan dikompres seorang kali ente ente diomean wae deui ka antukna menta deui uang panjer lamun ngarujuk karena hukum perdata karena pasal 14 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetela henteu tiasa uang panjer dipulangkeun atau napi dipenta deui naon wae alasanana kiranya urang aos jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarna. Jadi dumasar karena pasal 14 genep 4 mah teu tiasa disurunkeun deui si DP teh si uang panjer teh. Tah perkara soal henteu nyugemakeun eta mah lebetna karena wan prestasi. Jadi ku pembeli tiasa disomasi sabarang kali sakali ge cekap terus digugat ke pengadilan kalayan tuntutanna supados aya ganti rugi. Jadi upami tadi diomean wae nya aya ganti rugi kulantaran tembok rengat sareng pondasi anu teu leuyeut jeung katangtuan. Tah paling eta anu tiasa diperdih ku pembeli janten lamun misalnya teh jeung deui duit panjer mah memang moal tiasa margi aturanna di hukum perdata gitu. Nu mawi lamun urang ngayakeun kasapukan jual beli urang kudu taliti lur naon wae anu urang dipikahayang kudu rinci kudu detil kalayan dicatet. Jadi ulah percaya gitu wae. Tah lamun tiasa mah ya teh ditulis aya perjanjian tertulisna. Jadi lamun ke si pengembangna henteu nyumponan naon anu dipikahayang ku urang aya dokumen. Memang dina jual beli mah umumna kan saling percaya jadi cukup tulisan. Memang idaharna gitu. Tapi lamun ngandung transaksi anu kacida gedena tur mahal urang kudu cerewet lah kudu ditulis naon wae hayang urang waktuna sabaraha lila anu kudu dicumponan tur eta teh ditandatangan ku dua pihak eta langkung kuat jadi siga kontrak gitu lah, siga kontrak umumna ari kontrak mah kan memang tertulis. Nah lamun jual beli dumasar karena misalnya teh aya dokumen anu tertulis langsung saya oke gitu. Tak kitu lur supaya urang teu kabelejog dina barang beuli naon wae. Mudah-mudahan ieu pedaran anu ngukur 10 menit aya manfaatna malah mandar urang ulah poekeun teuing dina soal hukum. Upami aya patarosan atanapi kapanasaran mangga dugikeun wae dina kolom komentar atanapi WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.